Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas 3, kumaha kabarna? Sadayana darama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Nah, ya. Dina dinten ayeuna masih di pengajaran kahiji. Nah, ya masih di pengajaran kahiji karena pengajaran kahiji eta teh seueur, ya seueur materina. Lumayan seueur. Nah, satu aja di kawitan urang ngadoa heula sasarangan. Oke? Doa di kawitan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya. Doa lagi saya. Berenang sarena cepi. Nah, ayeuna ngeunaan pupuk pucuk. Nah, naon teh pupuk pucuk teh? Cobi pupuk pucung teh pami dina bahasa Indonesia mah parupikeun lagu gitu nya. Tah dina bahasa Sunda mah pupuk teh nyaeta yang lagu tradisional urang Sunda. Nah, anu keuna ku aturan. Nah, ya. Jadi lagu tradisional orang Sunda yang ada aturannya dalam membuat pupuk. Nah, jadi ya di bahasa Sunda mah aya aturanna dalam membuat pupuk. Nah, si aturanna teh kudu kumaha? Tah aturanna aya guru laguna. Nah, ya, vokalna teh kumaha? A, I, U, E, O na. Aya guru wilanganna dina sapada baris eta guru wilanganna teh asa sabaraha. Misalkeun, ieu nya contohna ieu kieu. Tah kedah diperhatoskeun. Ah, nya. Urang kudu nyaah ujungnya vokalnya u, ya jadi damangan pangeran kasakuran kumeuli eta tanda manusia akhlakna mulia. Urang kudu nyaah pada makhluk damangan pangeran kasakuran kumeuli eta tanda manusia akhlakna mulia. Tanya cobi urang di eta urang kudu nyaah pada makhluk 12 berarti ya 12 ieu ujungna naon kada ditingali u janten 12 u. Terus ayeuna ieu kaduana damelan pangeran. Oh berarti genep ran berarti ujungna a genep a. Terus naon deui kasakur anu kumeuli berarti ujungnya i. Nah, 8 i. Eta tanda manusia akhlakna mulia 12 u 12 a mulia ya berarti ujungnya a. Janten kedah ditingali huruf vokalna anu terakhirna ya. Aturanna ieu 12 u a i a ya. Genep a 8 i sareng 12 a. Nah eta nya. Dan aturanna eta dina sabait teh aya 4 baris 1 2 3 4. Ieu nomor sabait. Nah kitu nya. Urang kudu nyaah pada makhluk daman pangeran kasakuran kumeuli eta tanda manusia
8 sareng kaca salapan. Aya anak embe, nah anak embe naon namina ceme, aya anak sapi gitu nya. Nah, sakitu pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna ngeunaan pucuk-pucuk anu nanti yang berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Nah, ya biasanya coba pucuk-pucuk ini sering mengandung nasihat buat siapa? Buat anak sekolah dan buat anak-anak di kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Jadi supaya urang sareng babaturan teh kenging naon berantem wae, kenging sirik-sirik wae, kedah silih kasih, harus saling sayang, harus saling menghormati, ya. Gitu. Jadi harus akur, dan harus akur kenging para sea wae, ya, jangan berantem saja. Nah, pucuk-pucuk sering isinya mengandung sering nasihat buat anak-anak di sekolah dan buat siswa. Nah, itu ya anak-anak semuanya kelas 3 ya, semoga paham mengenai pucuk-pucuk. Jadi ada aturannya, ya. Guru lagu guru bilangan. Ya. Hapunten ampun kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tugasna dinten ayeuna eta barangkali sadayana nyaritakeun ngeunaan gambar eta dina kaca anu salapan anu 10, nyaritakeun gambar anu miara sarta namina anjing. Tah kumaha prakarakanana? Bagaimana caranya memelihara anjing itu, ya, sesuai dari gambar yang kaca 10 ya dan 11. Oke? Nah, begitulah anak-anak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya, belajar dari rumah tetap ceria dan semangat. Untung HP ku tidak